Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadulur-dulur abi nu dipika cinta. Abi bade ngenalkeun diri. Nepangkeun nami abi Rita Melia Nuriyama. Yuswa abi 18 tahun. Abi kedal di Karawang kaping 18 Juni 2003. Abi linggi di Desa Karajan, T2 RW 2. Hobi abi nyaeta photoshoot sareng olahraga bela diri. Si abi ngiringan acara ieu nyaeta pikeun nambihan pangalaman, ngasa bakat sareng mendakan halal anyar anu berharga pikeun masa depan, sareng ngagali potensi nu aya di diri abi. Kegiatan abi sadinten-dinten nyaeta babantos mama sapertos sasapu, ngepel, masak, mere parep ka ucing, olahraga sareng ngiringan janten model di MUA upami aya job. Prestasi abi pernah janten juara 2 taekwondo tingkat kecamatan tahun 2019, jantan pasukan Paskibra Kecamatan Bumiayu tahun 2019. Urang sadayana salaku orang Sunda kedah tiasa ngamumule seni sastra atanapi budaya Sunda, margi kusaha deui upami henteu ku urang Sunda. Pikeun urang salaku nom-noman atawa kaum milenial, urang kudu mere atikan pikeun ngawanohkeun budaya Sunda ke masyarakat. Urang oge salaku wanoja kudu bisa ngebela diri lantaran marakna kejahatan ka awewe zaman kiwari. Abi bade ngalakukeun bela diri nyaeta taekwondo, asalna ti nagara Korea anu hartina seni bela diri anu ngagunakeun suku jeung leungeun minangka pakarang pikeun naklukkeun lawan. Tari Jaipong nyaeta salah satu tari tradisional di adat Sunda. Tari Jaipong mulana dikenalkeun ku Gugum Gumbira sareng Haswanda. Tari Jaipong boga ciri khas musik nyaeta kendang sareng gerakan-gerakana anu sederhana. Kap sakitu persembahan ti sim kuring, kirang langkung sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Hatur nuhun kasadayana, Neda Agung cukup lumur jembar hampurana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.